Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula khalfah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al mahbubun indallah. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Daramang. Alhamdulillahnya nambihan ini jadi opatan kamari tiluan. Alhamdulillah. Aya peningkatan lah. Foto heula ieu lumayan peningkatan. Pemain inti bos. Naon eta? Tah. Aya suatu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz. Al hadis saur rasul teh sing saha jalma di antara aranjeun teh anu parantos mampu maka nikah cenah. Itu hadis apa tadi? Astagfirullahaladzim. Ya, saur rasul sing saha jalma tos mampu maka sok nikah gitu. Masya Allah, benar. Bener. Tapi aya lanjutanna eta teh. Sing saha jalma nu teu mampu. Hah? Tah, anu teu mampu maka puasa we heula cenah. Mampuna dinu hitungan naon, Pak? Mampu teh aya beberapa. Pertama mampu dina masalah ilmuna. Sudah cukup ilmu pernikahanna, ilmu ngurus awewena. Terus aya mampu mentalna. Jadi geus siap menghadapi segala masalah yang akan terjadi dalam pernikahan. Eta mah kedah di istighfaran we. Tah, anu terakhir mampu dina masalah finansial. Kebanyakan memang tersendat. Uang panai hari gede ya, Bang. Geliru teh situ. Lagi sebagai deui mah jos teh Bapak Ali. Banyak anu ieuna teh kege geus nikah insyaallah aya rezekina. Memang betul. Tapi aya tapina kade eta teh. Lamun teu siap-siap teuing mah eta teh. Matakpi janda early game teh gini. Janda early game. Can gana naon geus randa. Coba tunggu aku bentar lagi lihat kan sekarang jadi janda. Tah eta
dampak dari ketidaksiapan mata kudu sareap heula nya. Siap-siap ya Ina. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nuhdi ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa li baitil kiram syulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syekh Salim bin Sumair al-Syekh Syulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa adda alaina min barakatihi amin. Amin. Faslun dari ieu hiji pasal. Syurutus sujudi. Syurutus sujudi ari pirang-pirang syaratna sujud. Sab'atun eta ayat 7. Hiji ayas juda. Kudu sujud. Kudu sujud ala sab'ati a'dha'in kana 7 anggota. Sarua wae. Wa antakuna jeung kudu aya jeung kudu bukti jeung kajantenan naon jabhatuhu tarangna maksufatan dibuka. Beda deui. Maksof mah eta mah tempat beli cemilan. Amun ieu mah maksuf dina kasyaf. Pan sok aya wali kasyaf eta geus terbuka. Terbuka teuing ta ai kasyaf eta mah
Aya tuh. Nya eta kasyaf. Greetings quote kan eta. Tahiyatul kasyafah. Eta teh salam pramuka. Biasa pramuka tepuk pramuka naga gitu. Teuing sih nya biasa ya urang mah lamun paling nu make bahasa Arab eta naungkul, greeting naungkul. Kan di urang mah tilu salam teh. Salam pramuka, greetings good, tahiyatul kasyafah gitu. Orang pagi sing saat mingguan pramuka katanya gitu. Coba salam pramuka kumaha salam. Kalau belum bisa berarti masih kene acara pramuka lo. Lamun greetings good naon jawabna? Greeting nya. Namun tahiyatul kasyafah naon jawabna? Salaman, bener. Lagi dapat bahasa Indonesia naon dijawabna? Mun salam pramuka. Salam. Namun Arab salaman gitu. Maksupatan dibuka, dibuka. Ulah ditutup. Wat tahamulu bi ra'sihi. Ra'sun teh hulu. Sirah. Ai buuk mah sa'run. Intel eta. Watahamulu jeung ngantelkeun, ngaantelkeun biro sihi ku saberat sirahna. Wa adamul huwi wa adamul huwi jeung ulah turun li ghairihi. Alhamdulillah. Comro boleh. Guys. Wa adamul huwi ulah turun li ghairihi kana lian sujud. Jadi selain dari sujud mah ulah turun. Jole misalkan erek nyokot naon dihandap teh. Aya duit murag. Cokot lah. Genjutsu naon deui? Ya itu kan rek sujud. Teu meunang. Teruskan sujud atau balik deui gitu kumaha. Pertanyaannya gitu tadi orang jawab. Balik deui lah. Balik deui. Turutkeun imam.
Eta mah pokona imam rek kunut rek teu turutan. Selagi maneh ngamamu mah. Aing mun salah kan gitu teh. Aing teu ngalakukeun aing batal. Teu boleh kuat aing deui. Mending geus kangen gini gini. Nahan seuri bari kunut nu ditahan geuning males na. Aing geus kuat geus kangen. Urang mah lamun teu kuat lamun tarawih kunut pas pas lain kunut naon witir pas witir. Rakaat katilu. Pan macara teh biasana kulhu palak binas di urang mah. Si emang rakaat katilu teh 3 surat. Kan biasana pas ieu akhir kul a'udzu birabbil falaq teh ida hasad kan jiga nu rek ruku. Jolo anu kieu leup rek teh bismillahirrahmanirrahim kieu deui. Mun kitu nambahan ieu teh nambahan takbir. Nambahan takbir henteu atuh. Nambahan kana gerakan salat. Oh, henteu kan eta masalah lah gitu. Poho. Biasana kunut misalkan salat subuh atau salat witir pas kunut. Imam teh kunut. Kan kudu turutan. Teu kunutnya. Mangku mau disubhanallahkeun. Nya eta mah balik deui ka imamna ke imamna apakah connect misalkan dan nurutan kana eta misalkan nyangkena bakal sujud sahwi. Imam sujud subhanallah cengkat deui. Nah, entu malah mah lamun jadi urang salah sarangan atau jadi imam dina aya kasalahan tong balik deui. Misalkan dina misalkan atahiyat awal poho misalkan geus nangtung. Poho can atahiyat, alah semuanya turun deui. Sok aya gini gitunya. Karek setengah nangtung. Tah, eta teh lanjutkeun nangtung. Lamun balik deui kumaha? Baik deui ge kumanya kurang di ieu lah. Tidak dianjurkan jika kitu. Balik deui. Tapi teu nanaon itu mun balik deui. Jadi kayak pas ngomong subhanallah langsung turun deui. Komo lamun geus nangtung pisan mah. Kajian lanjutkeun, engke sujud sahwi. Mana bieu teh? Wa alla yasjuda. Jeung ulah sujud. Ala syai'in yataharraku. Ala syai'in kana hiji perkara yataharraku anu barobah, anu bergerak, anu usik. Misalkan sajadah Aladin, tah eta kan gerak-gerak. Oh, tempatna gitu. Pangsujudanana. Pangsujudanana teh kudu nu angger. Nya lah mun gerak teh saya gerak gitu. Liweuh. Apa yang dina kursi goyang. Namun dina mobil Tah eta teh teu ieu teu bisa salat juga di kareta atau dina pesawat. Ari nu kendaraan mah gitu teu bisa. Teu eta teh biasa mah salat Sunah. ieu tah ihtiraman lil waqt. Nya jadi eta mah supaya urang aya tekadan teu ninggalkeun salat. Berarti lamun waktuna salat ge angger ge kudu salat deui pas di. Tah angger engke teh dikodokeun. Misalkan ngalewatan waktu salat. Terus malah urang teh aya kabayang gitu aya teknologi sajadah atau tempat ibadah nutupkeun kiblat. Nah, eta mah bisa. Eta bisa. Bisa. Soalnya itu kan cicing gitu maksudnya. Cicing. Misalnya orang teh ke kieu, jalan dan karena teh belok kieu si tempatnya teh. Angger. Gitu. Angger ka kiblat kan. yang gebrakan sinawus nyeun di gerbong anu jang ieu Maka pakai. ngana jadi usaha mau panjang ge teh
aya buleud. Cuman mau nggak pakai? Mau nggak pakai? Mau nggak pakai? Soalnya Jual ke negara apa dulu? berguna soalnya. Jual ke negara. Hal-hal yang berguna di sini tidak berguna gitu. Kalau ke Jerman, di Jerman dibeli orang dia. Kayak jadi orang di Jerman, kayak orang di Jerman. Di meja ada di. Katanya teh ray stabilizer. Stabilizer. Dia orang-orang sedang menggunakan gimbal anjir aing mah sejadah stabilizer. Selalu berhadapan ke kiblat anjing pakai teknologi kompas. Anjay. Betul. Keren. Saya jadi marketing lagi. Wah, ini jadi codingan. Ala syai'in yatarakunu usik biharokatihi ku usikna jalma. Ku usikna jalma. Ku usikna jalma. Jika sajadah misalkan sajadahna teh ditempelkeun dikena beungeut. Teu bisa. Ada sujud terus atau gitu mah? Kan misalkan ieu jadi sorban kadang atawa naon jadi kita sorbanna teh naplok ka handap kurang teh sujudan. Teu bisa karena eta jadi si tempat sujudna bergerak ku jalma. Mas mana yang salat lo di belokeun saja dah. Oh gitu eta. Tukang belakang dia saja belokeun langsung kieu. Itu ada saja dah. Baheula Belok kurangnya begitu. belokeun ka tukang. Pengalaman dia berapa? Baheula aduh parah pisan bos. Kamu di dalam rumah ayah loh. Berarti kamu di rumah pakai sajadah biasa ge bisa jadi wae gerak atau Ustaz? Kumaha? Ya orang misalkan itu pakai sajadah salah seorangnya. Sajadah kan untuk jika di masjid kan panjang jadi pasti hiji. Kalau sajadah misalnya pasti ada gerak-gerak. Oh iya contohnya kalau di gunung misalnya enggak. Kanginan ada kumaha. Kanginan sejarahnya kan gerak-gerak. Kan teu ieu naon maksudnya jadi kumanya eta mah Jadi gerak ke jalan. udur lah eta mah. Itu mah di luar kendali gitu. Ya, di luar kendali lah. Soalnya di dieu ge biharokatihi. Memang perlu lepas ya. Kurang jalan pemuda dari Inggris mah jalan. Balik ke mana? Kasiu. Langsung gila lagi doa gagal ya. Eta panggagalan loh. Kamu udah pakai sajadah detik. Sok aya nih sajadah detik di jam sujud mana ada nunggu. Teu naon. Tidak naon. Teu naon. Wajah. Wartifa'u cenah. Wartifa'u jeung ngangkatkeun. Naon? Ngangkat naon? Asafilihi. Bobokongna. Pante mah justru eta bujur. Pante lagadang ban gitu. Non adina. Pantai lagadang adina. Bujur sia badag gitu. Wah, Tapi beda-beda soalnya. tergantung daerah berarti. Jika di Aceh, di Medan, di Padang eta aya pantai. Ngan si pantai itu beda-beda tina. Jika awak we. Jika Orang lamun Aceh mah, lamun orang Aceh, kayak lamun orang Aceh mah pantai teh memang pap mah. Ewe mah. Orang kok lah perbedaan. Meme ibu. Pap mah. ma teh mama. Pap mah teh ewe mah. Pap teh juga ngen. Nah, Berarti skili pap. Nah, itu bahasa Aceh. Oh, si
Tah eta teh boh teh. Lamun misalkan disambungkeun jeung nu lain. Jika kapilam di Zoom. Kadang ngebahas pantek jadi nanti. Tapi ya masalah boh eta boh. Boh teh lamun dikatakan boh hungkul emang artina kana eta buah laki-laki. Tapi lamun boh naon misalkan boh stroberi atau boh anggur tah eta teh buah artina. Jadi anggar kumaha ieu nanti teh kumaha terusanana. Lebih tepat mah lamun kana kintil mah boh kreuh. Selama orang di Kediri les bahasa Arab kadon diajar bahasa kasar Aceh. Bahasa kasar Aceh. Mana bieu tah? Asa pilihi bobokongna ala aalihi. Ngunggulan kana sirahna. Jadi si bujur kudu tibatan hulu. Berarti ngangkatkeun gitu bujurna. Karena dia teh simbol penghambaan. Orang wani leuwih handapkeun sirah anu ku urang dianggap mulia tibatan bujur di hadapan zat yang maha kuasa. Wattuma'ninatu fihi jeung tuma'ninah dina sujud. Khotimatun ieu hiji panungtung atawa pamungkas. Henteu ieu panungtung dina sujud. Jadi aya namanya dina NB Pamungkas. not geuningan naon catatan geuning lain catatan kaki mah namun aya geuningan dina pamflet terus di hana teh NB geuning Jadi siga ieu jiga nanti teh jadwal BRI kadang teh aya jadwal bisa sewaktu-waktu gitu. nah, keterangan gitulah Peringatan lah gitu, warning. A'dha usujudi ari anggota sujud. Anu bieu disebutkeun di luhur geuning. Aya anu 7 teh. Sab'atun aya 7. Al jabhatu nu kahiji tarang. Wa butunul kaffaini kadua dampal dua leungeun
Warukbatani jeung jeung dua tuur. Bener dengkul teh tuur. Wabutunu asabi'ir rijlaini. Wabutunu asabi'i nu asabi'i rijlaini. Jeung dampal asabi'i asabi teh jari. Rijlain. Damparamu suku. Gitulah. Mun di mah suku dua ramo. Jadi ramo-ramo dua suku. Nah. Jari-jari dua suku. Dua jari suku. Ramo suku. Ramo kaki. Jadi sujud teh kudu nempatan 7 eta. Ketika sujud teh 7 anggota ieu teh kudu napak si tarang hiji terus teh 2 dampal leungeun 2 3 4 5 7 leres. Lamun eueuh hiji suku berarti jadi Eta mah bener syar'i. Balik deui. Oh, khuf. Jadi khuf. Tah, lamun 2 jadi khufaini ya man. Nah ini tadi mah ngan jadi berdiri nu kudu eta kudu wudu heula jadi khuf di ieu mah di Arab mah aya ngaranna teh khuf. Eta teh jadi si kaos kaki tapi tina kulit. Jadi aya sletingan. kulit naon? Entah mah kulit domba, kulit naon. Kulit jelema. Jadi meh teu hese deui engkena dina ketika kan kaditu ka dieu misalkan. Tah jadi wudu ge eta nu dibaseuhan teh. Jadi lamun manehna geus suci awalna terus make khuf. Tah eta khuf eta ibarat nama nyatu jeung diri maneh. Jadi teu maksudnya jadi geunahna maneh teu kudu muka eta, tinggal basuh etana. Teu kudu oge, salat biasa ge bisa. Kaos kaki bae. Mun misalkan salat pakai kaos kaki. Siga lamun di mananya? Jadi salat biasa ge teu salat sujatul khauf ge bisa gitu. Bisa. Kaos kaki. Bisa. Ada kan ibu bisa pakai kaos kaki nih. Kan nutupan aurat. Tapi kan untuk maksudnya kan ibu-ibu mah geus wudu pakai kaos kaki ke mulai salat wudu deui buka deui teu kaos kaki dikumbang. Namun khuf mah teu naon kan eta mah khuf mah ibaratna jadi kulit maneh. Lalu pakai sarung tangan coba oge gitu. Sarung tangan. Tinggal sarung tangan mah. Kalau enggak soalnya orang ningali di lamun di kota tah. Bawa bapak teh lamun salat dengan kaos kaki gini. Ya teu naon. Tangan aya anomali hiji. Dekatan anomali orang kapal we. Soalnya ibaratna tuur we. Tah ieu mah ieu si Atta Halilintar. Inisial Atta Halilintar. Inisial panjang we. Pernah ieu yang konten mana teh. Jadi dimanapun kalian berada salat tetap. Jadi mungkin karena sebenarnya mah kan bisa beri departemen bisa di mana gitu dengan tempat kan memang di konten nanti mana nanti sholat di tempat-tempat anu memang di tempat jalanan karena susahna sulitna masjid. Nah sholat nanti mana nanti pakai sepatu, sepatu nama pakai Adidas anu zero gitu, pakai Adidas zero gitu yang ada serat karbonnya itu gitu. Ini teu naon soalna kieu intina mah erek ieu mah nu lain kulitnya. Lamun anu lain kulit aturanna ketika rek wudu deui kudu dibuka.
bedana eta hungkul. Tapi bayar pakai sholat oge. Bae dipake salat sabab komo deui jadi lamun secara Quran mah bumi Allah teh suci teh gini. Tah jadi eta. Tapi kudu yakin sholat itu bersih gitu. Tah betul asal aweuna jentulna. Di luar negeri kan tai anjing ge. Aya ada orang teh kucing gitu. Walaupun tetep pengen tai gitu. Ai di urang makan kaciri kotorna teh nya ai di luar negeri mah da ieu geuningan komo lamun nu di kota anu gedena mah sok barersih geuning. Urang ya bersih Bandung. Teman lebaran unggul. Itu nama kotor nih. Tah kitu. Bisa. Oh kan namun misalnya sepatu nu tadi nu syak mah. Huf. Anu huf mah bisa make sepatu eta gitu. Jadi eta mah wudu teh teu kudu dibuka. Lamun ieu Ustaz. Kan tadi aya ulah kan nu gerak. Kita teh kan barang hungkul. Ya angger misal Ciga ulah nih Bu kan panjang. buk teh ulah karena eta gerak. Sudah deh sama kan asup kan anggota. Jadi aman gitu lah. Eta angger eta teh sebenarnya aya oge nu ngabaekeun. Nalan misalkan kita kan orang besok yang sujud kieu kita nambahan gerakan tuh. Nya nambahan ngan kan untungna teh aya batas. Jadi teu naon. Leungeun mah pokona mah Leungeun anak. salah urang mah leungeun mah gerakan teh misal kieu. Nah, itu hiji hitunganna. Ngalamun suku mah hiji balik deui, dua itu salah urang mah. Ring berarti kitu Ustaz. Kieu selama aweuna jeda misalkan kieu langsung kieu deui mah eta hiji. Suku mah cenah dua cenah ya. Salah urang mah. Suku ge lamun misalkan kieu mah kitu hiji. Tapi lamun kieu pan tek tah eta hiji. Misalkan kieu dua atawa misalkan kieu hiji ka dieu dua. Lamun kieu hungkul hiji. Dan udah salat canggeuh. Eta pernah ngadenge teh keur ngabahas. Soalna lamun leungeun ge misalkan kieu. Eureun hiji eta teh pas balik deuna jadi dua. Jadi langsung mantep. jadi lamun gerakan teh kudu langsung jadi sakali gerakan. Orang pernah ngadenge teh kan nu Pas hang. lain pas bagian momen nanti lamun diharap teh anu batal kosong kan. Nah, kudu sian. Ya. Tah, urang kan teh anu nanyakeun cenah kumaha gerakanana urang teh. Kan ulah leuwih gerakan kali berturut-turut. Cenah. Nanti kudu siap cenah ulah hayu ngadu ngalian ka batu cenah ngadu ramu rek angkat teh soalna geus kitu teh cenah ka itu geus dua suku mah cek. Orang aya sarua ningali dina cuplikan dia aya imam anu ngabatalkeun lah ieu manehna sorangan. Beres Fatihah manehna teh. Nanti teh ka tukang we. Tanu dihareup teh. Nya lempang, ieu biasa kan hareup gitu. Tah eta teh lempang teh kudu dua lengkaheun jadi suku kanan jeung kiri. Jadi teh berarti tadi cuma sekali. Dua. Berarti kudu salengkah lamun teh mah gitu. Anja. Tuh bisa. Lamun gitu mah. Sajadah teh kan itu sajadah panjang we komo ka imam tara jauh ka imam. Dikitu kan tuh Kiai urang gitu. kan kuku sampingnya bawa sampingnya ka halangan tuh. Tah mata eta di samping cing balik. Nah, matakan di sampingnya make set ieu belah pantat. Tah. Sampingna belah pantat. Lamun naik ngajelan gitu moal. Ayo moal teh moal nepi. Leung pas nepi teh mendarat halus. Kumaha ti jongklok. Mau bareng pas gitu. Balik deui. Saya kan posisi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak tunggu gitu ya. Gitu. Dua nana balik deui pek. Teu jadi we. Posisi namun kepijak kumaha, mau bisa.
Aing mata eta jadi kudu aya lamun misalkan di pasantren orang besok di tukangan imam teh aya hiji anu cadangan. Jika di mana sih? Aja itu. Anu aya di sisian ada. Aja itu. Imam dua. Imam nak kabeh kan. Kalau saya jajan imam, mau imam teh. Tapi dah bawa lagi nabi gitu ya. Non. Saya lihat. Si. Tapi kan dia bahkan misalkan ada kan lamun ayeuna ngamamung nu penting rada hareup we gitu nya teh kudu tukang-tukang teuing si imamna teh. Kumaha lamun pas ngagentikeun teh kan ngalengkan teh saeutik we gitu. Nu penting rada hareup we. Teu naon. Teu naon gitu ge kan. Da sebenarnya mah salat sajajar ge teu naon. Emang eta sunah-sunah anu aya sunah kitu jadi mun teh salama kieu salat Nabi jeung Abu Bakar gitu duka jeung saya sahabat lah. Ieu secara parentahnya. Secara parentah diparentahkeun salat teh sajajar jeung imam. Tapi ku sabab adab tinggi Imam teh ka Nabi kan mundur embung sajajar. Tapi parentah nama sajajar. Tah jadi eta pek rek make nu mana? Make nu marentah rek make nu adab. Sama ulang ngalewihan kan ya. Naon? Ulang ngalewihan imam. Atuh eta mah mane we nu jadi imam kayak gitu mah. Ai kitu kumaha lamun anu di Gimana? lain. Pernah teh ningali teh di Mekah cenah. Di Mekah mah kan imamna teh tadi hadir cenah aya tempat khusus. Iya. Nya kan eta mah kumaha tuh misalkan kan teu ieu jadi muteran Ka'bah. Nya tah. Bete naon kan tadi di tukang oge. Di tukang naon? Imam itu tukang. Mun sama kan di imam di Mekah itu tukang. Jadi aya makmum diharapkeun imam tuh. Lamun secara jajaran Itu jadi si kan misalkan itu Mekahnya Ka'bah. Tah kan baru salat teh nyeun ka Ka'bah. Dia langsung tas imam teh di tempat khusus siga di Oh aya. Teuing tah urang can pernah ningali asa teh dihareup. Jika berdiri Masjidil Haramnya eta mah nya. Dihareup. Dihareup bos. Biasa Lam. mah kasus kitu mah peda aya mah di Jumahan. Jumaah. Oh biasana tah jiga baheula di DMOG lamun keur posisina teu loba geuning. Heeh. Anu kurang bingungkeun mah memang posisina kan eta teh aya uzur karena geus pinuh teh walaupun aya ka tukang geuning ka TK teh kan Heeh. anu batur teh karena ting hayang pangaranna balik ting kumaha gitu. Dihareup. Eta ka dinya di jalan geuning ka hareup. Oh. Sehingga ngaluyan imam. Tak pernah kejadian mah lamun ai keur jumahan mah kana nguruskeun di sapna di mana di mana. Lamun keur kali sopen urang eta bingung eta kumaha. Ngan lamun keur lebaran mas ai nyarekan jika lamun misalna geus pinuh yeuh lebaran teh kan di kali sopen teh. Jocol aya pinya anu nyarekan ting saha teh urang teh pangaranna sok yeuh. Asa teh sajajar jeung imam tukang naon teh. Aya kitu eta kumaha mun kitu. Duka tah eta mah. Iya badan mau di baju biar. Pernah ya kejadian gitu lamun tahu eta pernah nyaksian eta mah urang. Di Kali Sopian gitu tapi nu wae Kali Sopian mah. Duka Pada tuh. saat itu waktu suka di Kali Sopian saya mah suka di tempat pohon cincau di sana. Manuk. Manuk ibu biasanya. Lamun aja jeruk bali. Nah, mun menu ada di dia di DM. Tah sakitu we meureun sapinah mah. Wallahu a'lam bissawab. Dardir mah. Langsung diberekeun hadisna we ya di kelas. Hah? Diberekeun jadi hadir di kelas bener. Ieu kaburu mah ya puasa ayeuna beres. Moal atuh. Dardir.
Udah ngaji lagi setik. Ieu teh aya 20 ya 28. Sementara urang ngaji wae setengah-setengah malah saparapat meureun. Kamari teh ditandaan ku urang teh mana? Oh iya, summa balago ardonnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi amin. Eta nu summa balago ardon pabadat lahu kusuron kusuru syami. Bismillahirrahmanirrahim. Summa balago ardon. Summa balago ardon teras dugi Kanjeng Nabi kana hiji tempat. Teras dugi Kanjeng Nabi kana hiji tempat fabadat lahu maka tembong ke Kanjeng Nabi kusurus syami pirang-pirang gedong negara Syam. Faqala lahu Jibril tadi di Masarwa. Faqala lahu Jibril ungzul fasalli fafa'ala summa rakaba fantalaqa. Hah? Kamari tengah logat. Oh benar. Faqala lahu Jibril maka ngadauh malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi. Ungzul mangga lungsur. Fasalli teras mangga salat. Fafa'ala maka midamel Kanjeng Nabi. Memang gitu jadi setiap tempatnya kieu. Summa rokaba tuluy numpak deui Kanjeng Nabi kana buruk. Fantalaqa maka berangkat. Al buraku buruk Yahwi halna mudun bihi halna mudun bihi nyandak Kanjeng Nabi munajak mah
Aduh naon po dieu euy ngaranna teh jiga rek mencapai teh iya geuningan rek mencapai buah oh deui euy lila teu ngomong bahasa Arab mana bi teh jadi apa di Nabihi nyanda kanjeng Nabi faqala lahu maka naros malaikat Jibril teh naros atadri aina sholaita atadri naha terang ari kanjeng Nabi aina sholaita di mana salat kanjeng Nabi teh qala la nah, maka ngawaler kanjeng Nabi teh duka teu terang maca sih ningali cuplikan seberapa gede malaikat Israel teh lebih gede di malaikat Jibril kan malaikat Jibril teh si sayapna teh itu bener kemana genep 1000 kilo ting ribu kilometer di timur barat. tah eta teh sarua jeung hiji sayapna malaikat Israel berarti malaikat Jibril lebih gede begitu dina ukurana Mau bisa gitu, ketinggalan kalau di bawah. Noel. tapi teuing nya bala bener gitu ya malaikat Jibril malaikat Israel Ayo lo, kemana lo? qala la ngadau ngawaler henteu qala sholaita tah pasihan terang ku malaikat Jibril teh sholaita ari kanjeng Nabi teh parantos salat parantos salat bi baitil lahmin di baitil lahmin di tanah Bethlehem di tanah Bethlehem teh haitsu wulida Isa ibnu Maryam dina tempat lahirna Nabi Isa putrana putra pamegetna bin kan Maryam Siti Maryam Sayyidati teu aya bapak berarti teu bisa bin atau binna tamannya kan bin mah anakna jadi misalkan anak maneh awewe binti anak maneh laki bin teu yatim memang teu boga bapa we anak yatim mah kehilangan sosok bapak beda kasus iya mah emang lahir langsung Kalau yang pada masa itu gitu maksudnya. pada masa itu gempar kan secara Siti Maryam itu kan ibarat nama
perempuan terpandang yang sangat menjaga kesucian. Tara keluar imah bos, cicing we di kamar ibadah, tiba-tiba boga anak. Bayangkeun kumaha gemparna masyarakat pada zaman itu. Masa kecilnya orang mau terkebayang teh, walaupun jika teh beda gitu masa kecil orang aja, masa kecil zaman pada dahulu gitu, bet orang wae ayeuna gitu. Kadang sok aya hal-hal anu juga anu kalau juga bapak misalkan. Nah bisa kumaha? Tah, Nabi Isa pada ketika lahir kan eta dihakimi lah. Dihakimi eta teh. Juga oh maneh ieu lah pokona lacur pokona mah gitulah. Ayeuna teh hasil pelacur gitu. Heeh. Tapi da Maryam kan dah henteu ieu mah gitu. Sabar we. Lamun maraneh teu percaya nepikeun ka tanyakeun ka budakna sorangan. Tah, didinya Nabi Isa orok keneh ngomong. Tah, coba lamun ayeuna. Bayangkeun. Matak eta mukjizatna Nabi Muhammad bet Quran teh. 3 detik dia teh orang teh geus diberi mukjizat bisa ngomong. Langsung ngomong bahwa kami teh hambana Allah. Ini Abdullah, tapi didinya loba anu teuing salah dangu teuing tara kokorek ceuli. Ngadaranguna teh Ibnullah. Abdi teh anakna Allah. Tah didinya mulai bijil kepercayaan yang nu sanes-sanes teh didinya. Eta nama asli nama Abdullah. Hamba, tapi didinya loba nu ngaieu ting dipelencengkeun ngahaja ting salah ngadangu jadina teh. Emang keleutik keneh meureun jadi ngomongna can paseh gitu. Moal mungkin karena eta mukjizat sengaja. Bisi we gitu maksudna teu keleutik keneh kana Cadel gitu. Tah aya oge nu kitu nu mengatasnamakan eta jiga nama. Tapi keren. Katanya orang itu langsung bahasa Arab, mana mah bisa. Tapi teuing nya eta ting bahasa Arab ting naon da ieu teh bet dikisahkeun ku bahasa Arab karena emang diturunkeun pas Qur'anna bahasa Arab. Tapi nya urang ge meskipun eta film gitu nya kamali nonton film Muhammad the Messenger of God. Caranya nah. Ieu bahasa Arab beda gitu dengan urang biasa didenge. Apakah emang bahasa Arab baheula mah kieu gitu apa kumaha gitu. Eta mah kumaha produser film biasana filmna di mana? Atau film gitu jadi teu make bahasa Arab. Biasana kitu. Amun Nabi sama juga nanti make bahasa nu di apal nu mabukron aja. Soalnya aya nu ngaranna Ismail ge dinu film mah disebutna Samuel gitu. Ya berarti ieu mah bahasa Arab. Iya, jadi eta mah kumaha tempat nyieun filmna. Bisa jadi lamun nyieun di Indonesia ku Indo jiga na teh. Lain ada Arabi urang jeung Arabi ditu ge bedanya. Paling bedalah jahungkul. Pasti kadanguna mah deket-deket. Tipis-tipis lah. Jadi kan bahasa Arab aya bahasa naon sih sebenarnya slang naon sih? Ya, amiyahna lah. Jadi bahasa orang awam. Cenama Arab Yaman babari di ieu mah. Yaman. Di Yaman. Jadi mun ilaina teh ilaina ilain. Arab belah ieu mah jiga Mesir perkara kitu lah wae. Eta mah ngomong teh ilaina. Lamun justru nu ieu mah nu amiyah mah wen cenah. Wen teh wa ilaina. Disingkat jadi wen. Nah, kifhalak. Jadi kaifa haluk gitu. Jadi angin meunan kumaha teh naon disebutna teh penyederhanaan. Tah, karena orang Arab mah lain anti sih lebih ke Kamu mah embody karena sendo. jadi berat bagi orang Arab itu ngomong anu harokatna domah. Berat. Berarti sebenarnya juga orang Sunda. Tah, orang Sunda kan juga ngomong F rada hoream gitu.
Nah, Emang mau ayat kata permisi dia langsung. Tah, di Arab anu tadina nahnu teh artinya kami. Orang Arab anu hoream mah jadi nahna. Karena embung gitu. Kabayang eta yang spontan. Orang teh masih gimana jadi siga beneran masih kena terpatok karena bahasa Arab Quran. Quran beda harokat dan beda arti. Karena kan lamun ngadain gitu lamun nolak teu diajar langsung itu siga mau nganggap eta kami. Iya. Lamun teu diajar mah ayeuna ningali Quran cetakan Madinah ge langsung beda macana. Oh nya aya nu cetakan beda oge kan. Karena emang eta menyesuaikan ieuna lah tempat. Nanti dua duhe. Nah gitu kumaha qiraat lah. Ibnu Maryam wa bainama dina waktu huwa ari Kanjeng Nabi yasiru alal buraqi yasiru nuju angkat alal buraqi halna tumpak buraq iz ro'a keur kitu teh ninggal Kanjeng Nabi ieu ifritan kana jin ifrit kana ifrit minal jinni anu ti golongan bangsa jin. Yatlubuhu ngudag ifrit ka Kanjeng Nabi. Jadi ke naik buruk bes kan tarik kecepatan cahaya yo. Di tukang ifrit ngudag bisa alatin cenah kalawan mau obor. Di dieu mah meureun dibahasakeunna obor boting basa eta mah tombak api. Min nari itu tina seuneu. Obor tina seuneu tapi Magananya tiga zaman Nabi gitu misalnya. Nabi oge beneran diganggu ku jadi ifrit. tah ieu awal. Kulamal tapat cenah. Kulama tiap-tiap iltapat ngareret Kanjeng Nabi. Jadi setiap Nabi teh ningali ka tukang ro'ahu cenah ningali Kanjeng Nabi ka jin ifrit teh aya deui geus ditinggalkeun teh. Jadi kan cepet-cepet gitulah. Berarti sarua kecepatan naon? Jin ifrit teh. Eta geus eta lamun dina ieu balap drag eta imbang eta jin ifrit. Kan tadi meureun ai buruk kan salengkah bes meureun. Ningali ka tukang aya deui ifrit teh bes deui aya deui bes deui gitu baru. Eta kecepatanna eta bisa menandingi buruk. Berarti buruk teh bukan kendaraan tercepat. Aya kena jin ifrit. Tapi sana rek numbakan. Bisa menyaingi eta jin ifrit. Kan malaikat ge bisa menyaingi eta. Bisa menyaingi. Soalna mah malaikat teh kalawan burukna. Pasti yang dibuat aku malaikat. Tah di dieu pakola lahu. Tenang, ini Nabi ieu mah geus dibuat aku udah jadi ifrit. Nah bener engke ditenangkeun. Pakola lahu Jibril cenah. Maka ngadauh malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi.
Ala uallimuka cenah. Ala uallimuka. Tapi oh kasihan anjing Jibril tuh. Oh kasihan gitu. Kalau kan ada malaikat Jibril. Oi bos. Emang gitu ngaranna jin. Jin. Oh, dengan ke malaikat gitu wani. Wani bos karena kieu malaikat mah kumahanya selagi lain perintah mah moal kumaha moal jadi enggak sih tunduk karena perintah jadi teu boga Minimal gebah deui gitu. Hei, mana naon cenah milu. Oh, kan eta ge di titah sujud can di titah hudang mah sujud tuluy. malaikat mah. Aya malaikat anu sujud mangrebu-rebu tahun. Oh, beda-beda jeung jin. Jin mah mun kita sujud aya alif lah. Mun malaikat mah pokok sujud. Lamun jin mah beda. Aya ngalaman berarti. Beres ieu. Ningali laguna. Sujud ada iya memang cen kata Iya, itu jin mah. Cenah ala wa allimuka sing inget bade ngawurukan kaula cenah ka Kanjeng Nabi ka anjeun. Kalimatin kana pirang-pirang kalimah. Untuk taquluhunna anu maca anjeun kana eta kalimat idza qultahunna upama atos maca anjeun kana eta kalimat topiat maka pareum topiat maka pareum su'latuhu oborna iprit aya wa kharra jeung ti jungkel iprit Mampus tah. wa kharra ngajungkel cenah mana bi teh wa kharra teh tapi aculatu wa kharra lifihi sungutna karena sungutna gitu jadi tikus stroke jadi we tikus dong. Aku mah tikus surgawan. Ngomong lapisan. Bener, tikus surgawan kumaha ceritana. Jelas paling nyai gitu. Kabayang. faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka ngawaleur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bala cenah sumuhun qala Jibril ngadau malaikat Jibril qul qul ucapkeun ku anjeun a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birrun
wala fajirun min syarri ma yanzulu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawarikil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman fangkaba li fihi wa tabi'at su'latu. Oh encan eta nepikeun ka ya rahman berarti doana. Urang ieu artian qul a'udzu biwajhillahi a'udzu biwajhillahi al-karimi. Geus setik-setik lah urang artian sekalian. A'udzu biwajhillahil karim. Menang. Nyuhunkeun pangreksa abdi pangraksa. Aku berlindung atau aku berlindung. Iya teh doa dilindungi dari keburukan, dari hal-hal buruk. Doamu papanggih jeung Jin Jibril. Biwajhillahil karim kazat Allah anu mulya. Wa bi kalimatillahi tammati kalawan pirang-pirang kalimah Allah anu sampurna. Pirang-pirang Allah anu sampurna allati yujawizuhunna la yujawizuhunna anu tangtu ngaliwat bener ngaliwat kana pirang-pirang kalimah birrun jalma anu aralus wala fajirun jeung anu jarahat min syarri ma yanzulu
yang zulu yang zulu kan ieu teh ari kalam Allah teh kan meliputi gitu, maksudnya kalimat Allah teh meliputi ek nu alus ek nu goreng, pasti terliputi lah ku Allah mah gitu. Jadi Allah mah udah pasti bisa ngaheboskeun anu goreng-gorengnya bisa gitu. Min syarri ma yang zulu tina kagorenganana perkara anu turun. Anu turun minas sama'i ti langit wa min syarri ma ya'ruju fiha ruju fiha sareng tina kagorengan anu hanjat ka langit. Jadi rek anu turun ti langit ka bumi atau anu rek naik ti bumi ka langit. Wa min syarri ma daro'a fil ardi jeung tina kagorengan anu asup ka jero bumi. Jadi itu minta perlindungan dari segala arah gitu. Wa min syarri ma yakhruju minha sareng tina kagorengan anu kaluar ti bumi. Wa min fitanil laili wan nahari fitanil wan nahari sareng tina fitnahna leungit langit peuting lail teh fitnahna peuting sareng beurang. Wa min tawarikil laili wan nahari tawarikil laili wan nahari sareng tina anu sok datang dina waktu peuting jeung beurang. Illa tariqan yatruku bi khairin angin anu datang kalawan mawa anu alus kalawan mawa kealusan. Kalawan mawa kealusan. Ya Rahman, he Allah anu maparin nikmat. He tah lamun di urang aya he ulah hei cenah he
anu maparin nikmat. Iya teh, setelah doa iya teh lamun kurang dipakai bisa dipakai di naon wae tah. Ieu teh Naon wae tah. ieu mah dina naon wae jadi sanggeus salat ge bae maca ieu mah da soalna ieu mah doa berlindung dari segala keburukan. Bisa temannya lamun rek irit gawe tah. Wiridan biasa aya teh. Eta mah auzu kalimatil. Tah eta ge sarua. Pokona mah setiap anu aya taud-taud tah eta teh doa minta perlindungan. Tarima minta perlindungan dari segala arah. Tah jika ibarat lamun salat duha sok aya doana geuningan kan eta minta rezeki dari segala arah. Tah ieu mah minta perlindungan dari segala arah karena emang bukan cuma rezeki yang datang dari segala arah. Tapi hal-hal buruk juga suka datang dari segala arah. Daro'a fil ardi yakhruju minha fitanil laili wan nahari tariqan yatruku bi khairin ya rahman bi khairin. Teman mah dalam peneta setahun bin kembal bacok. Amin, amin ya Allah. Engke kan iya itu nana dompet. Jadi karena ya karena kembal bacok. Kami tuh gitu bener. Pangkaba cenah. Maka ngajungkal cenah. Lipihi kana sungutna tikusruk teang. Dia teh gegebah meureun deui ka kanjeng Nabi. Lain ka sungut ge dibalikeun. Gegebah. Oh ya. Bisa jadi leuwih serem ti eta. Oh ya. Oh geram dia mah. Oh ya. Leutik tau gede. Jadi itu ngajungkal naon bieu. Teuing ya kemungkinan gede sih. Jadi berita gede atau leutik? Gede atuh. Kemungkinan mah makhluk-makhluk Kehalangan ku sayap Jibril. makhluk uhrawi mah gerarede biasana. Cek aja ke malaikat Jibril teh pada sieun. Salah. Nak kanjeng Nabi teh beja ke malaikat Jibril. Aku langsung. Tadi. Alangin. Lamun ieu mah lamun bahasa urang ayeuna mah ancien geuningan bri. Malaikat Jibril. Oh, itu udah pasti garda. Kurang tinggal bayangan leutik yo. Mantap itu udah deh. Iya. Power. Kan biasa orang ngabayangkeun teh lamun setan teh sok anu geuningan bayangan teh geuning leutik. Mana mah ngabayangkeunna ieu mah eta mah nu erek mawa obor jeung Asian Games eta mah. Atau nulis mau teh berpat pareuli. Cek dari pertama bayangin eta. Watopiat jeung parem. Yang bareng. Su'latuhu oborna iprit. Fasaru wallahu alam bisawab. Fasaru. Nepi. Nepi ka hiji tempat. Karena emang kita nontonnya yang bisa. Bisa teh di mana sih? Syam teh lamun ayeuna mah Palestina gitu. Mun teu salah mah. Ya, coba. Jadi Nabi teh papanggih eta teh di Bethlehem, papanggih di Bethlehem. Henteu papanggih jeung naon bisa? Anggeus di Bethlehem. Kan geus di Bethlehem pas jadi berangkat di dinya. Pan sanes di Bethlehem teh mangkat. Lain di Bethlehem mah salat. Heeh, sanggeus
Syam teh geuningan gede euy teu cuman Palestina. Jadi siga teh benua. Jiga benua gitu jadi Jordan, Lebanon, Suriah, Palestina. gede teh nepi ka di tempat anu nemokeun gedung Nabi Isa terus teh ngomong malaikat Jibril teh sujud terus salat ka Nabi teh. Mana kalau salatnya di mana? Heeh. Apa sih malaikat Jibril di mana gitu? Mana salatnya di Bethlehem. Dinya teh tempatna lahirna Nabi Isa. Isa Heeh. bin Maryam. Heeh. Bayi nama terus teh kanjeng Nabi numpak di Heeh. dengan beliau Heeh. terus teh di budak di Jibril. Heeh. Ifritum Terus teh di teh bali ngomong obor tinu seuneu Iya, kasihan dia. Salah jalur. Jadi gue digebak sama malaikat Jibril. Cetas ya. cuma malaikat Jibril teh ada Katanya sebuah gak diusir dari surga. Ya. ini mah pertanyaannya Apa balik kalau di alami soal ada? hah? Dia masih kena di Oh dia. iya. Tapi nya masih kena lain di part ieu na sih. Lain di part ieu na sih. Wika kilas balikna lah gitu ada awalna. Ya kan langsung di kanjeng Nabi mangkatnya mangkat Isra Mi'raj. Tah saacan part etana teh kumaha? Saacan. Apakah aya pemberitahuan yang lain nanti ka kanjeng Nabi Muhammad? Ayo nelfon di sini pas gitu. Amun dina ieu mah Itu kan orang Isra Mi'raj. tah lamun dina ieu mah teu dicaritakeun, malah kan dicaritakeunna emang keur ngadadak keur peuting-peuting di ieu nuju di Hijr Ismail. Hijr Ismail teh makomna Nabi Ismail. Tah dinya ge jeung aya oge dua aya teh aya dua Sayyidina Ja'far jeung Sayyidina saha jadi teh. Tapi pokona dinya teh didatangan gitu ku malaikat Jibril. Heeh, tah langsung dicokot, dibersihan, diubahlah jadi cahaya. Wah. Tapi tengah bentuk jadi malaikat maksudnya jadi Ente. Cuman jadi kayak sifat-sifat kemanusiaana. Maksud sifat-sifat kemanusiaan teh. Basyariahna juga urang naon jadi kan naik buruk teh kecepatan cahaya ai make jasad manusia mah moal bisa gitu. Rajet jika maneh nonton Flash. Jadi mau kikieuan. Gitu. Jasadna di mana teh? Jasad Apa nu dibawa nama kesempatan yang unggulnya? Jadi kumaha nya diieukeun lah. Ibaratna ditanamin patch baru gitu, ditingkatkeun. Update version. Lebih clean, lebih Anu mana ke di Ismail yang dua sahabatna. Dan datangan malaikat Jibril. Tadi dinya teh langsung dibersihan dina ieu mah caritana kitu. Berarti atuh nu duana teh nyaksian bukan? Duka meureun bisa jadi henteu nyaksian karena teu apal tiba-tiba aweut atau kumaha kan. Atau misalkan emang di dinya teh cuman aya hungkul malah teu berinteraksi jeung nabi. Tapi kalau misalnya eta malaikat Jibril teh keur manglupakeun ngawujudkeun jadi manusia. Kan banyak kan momen-momen malaikat Jibril anu jiga mun pas keur maot da geuning anu Siti Fatimah. Anu nyaksian anu datang. Iya. Berarti secara kitu mah berarti lamun misalna malaikat keur ngawujud di jalma teh baturnya bisa ningali gitu. Tah bisa kan eta ge anu hadis ieu tentang Islam, iman dan ihsan. Eta ge kan keur kumpul jeung sahabat tiba-tiba datang anu ieu naon tiba-tiba aya jalma make baju bodas sagala bodas gitu. Diuk we tiba-tiba disisieun. Untung ditunggu ku Nabi ku Sayyidina Umar ge. Jadi Iya sah cenah. jadi ingat dia. Ingat anu itu. Itu ada murid jin. Murid jin dia pakai baju abang. Teuing saha.
Eta ge tiba-tiba malaikat teh nanya, "Ai Islam teh naon?" cenah. Ka Kanjeng Nabi teh. Ka Kanjeng Nabi tadi Sebenarnya sahabat teh heran beneran. heran. Kan eta teh dijawab heula ku Kanjeng Nabi teh. Terus ditanyakeun ai iman naon? Ai ihsan naon? Geus kitu mah indit. Geus. Sahabat teh meureun geus bertanya-tanya na jero hati ngan geus ini karek nanya. Ai bisa saha cenah ai bisa meureun gitu. Nanya ka Kanjeng Nabi, cek Kanjeng Nabi teh aya nu tadi teh malaikat Jibril. Terus kumaha eta responna sahabat? Tah nya teu kumaha, percaya we ka Kanjeng Nabi mah. Oh jadi nu anu bisa ngabedakeun eta malaikat jeung jalma biasa mah Kanjeng Nabi unggul. Kanjeng Nabi unggul. jadi suau we gitu. Geus ya CS we. Tapi lamun begitu nama berarti siga cerita ieu kan aya nu nulisnya, aya nu ngajetkeun Nabi Muhammad teh dicoba ku malaikat Jibril. Apakah Nabi Muhammad teh geus saat-saat teh nyaritakeun? Tah duka ieu teh mah nyangan kadang mah nu carita-carita kieu teh datangna dari ieu naon ngaranna teh? Dina disebut teh karomah gitu. Oh jadi na mimpi bisa Jadi eta teh anu naon ngaranna teh? Time space teh ya. Ruang dan waktu. Jadi anu geus kasyap mah geus kabuka mah geus tiba-tiba main jauh nulis we. geus. Jadi bisa ningali sagala rupa teh bener-bener bukan cuma ningali secara ruang tapi waktu oge gitu. Jadi bisa ningali ka masa lalu atau ka masa depan. Lamun gitu mah nuliskeunna emang geus nanti teh geus expert pisan. Dan kadang mah kumanya jadi emang banyak diragukan jadi nu kieu mah nya geus we sebagai pengetahuan hungkul gitu teu kudu kumaha. Jiga Kanjeng Nabi osok tara gitu jiga misalkan tah eta ge aya panggil jeung naon? malaikat Jibril terus nyarita urang teh jeung malaikat Jibril teh pernah kieu misalkan kepada sahabat teh. Oh duka tah lamun penggalan-penggalan hadis bangsa tentang eta Jika mah. bangsa urang nih misalnya si Dimas teh ieu kasih iting gitu misalnya. Mendamba-dambakan si iting, si Pian teh dengan sombong aing sering panggil si iting di kampus misalnya. Teuing tah eta mah asa teh. Urang can diajar sih, can maca loba gitu tentang eta. Sugan gitu misalnya di negeri mana gitu aya sok ngomong cenah aya malaikat Jibril terus datang Nabi Muhammad ke marangan kadinya. Amun sering ku pendak. Ngan kitu kadang biasana mun dina caritaan mah jadi kumaha sahabatna mun sahabat nanya ku Nabi dijawab gitu. Berarti kemungkinan IG Tapi dina aya pertanyaan berarti. Aya pertanyaan soalnya kan kieu maksud teh ketika Isra Mi'raj teh kan geus beres teh geuningan. dibewarakeun beneran. Dibewarakeun karena kan aya perintah teh salat. Titah sarolat. Beneran nyarita dinya teh Kanjeng Nabi teh. Ngan kan arawa nu percaya. Anu percaya ngan ukur Abu Bakar lah, ya Abu Bakar mah langsung so sedak tak gitu kayak langsung abi teh percanten lah. Walaupun iya, jadi karena ketidakmungkinan atau di zaman eta gitu maksudnya mencapai jarak yang begitu jauh, mangrebu-rebu kilo dalam hitungan beberapa jam. Bet zaman ayeuna ge geus 1000 mun ngitungkeun kamari saha nya nu ngitungkeun teh? Marane? Tadi si Brian sih sih lagi. Eta make naon? Mobil. Apa sampai 12 Nanti ada lamun gitu nama pamara kabutok jeung jidik teh lawe. Jidik teh lawe. Kamara kabutok jauh teh. ini dia tuh bisa sakit taringna tuh bisa nyusul. Malah ka opat hit. Jika ayeuna wus atau naon kendaraan bae pesawat. Tapi itu hadis saya menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Maksudnya Iya. perjalanan rinci juga dia gitu. Tapi jika nama terinci-rinci teuing biasana lamun dina hadis mah. Perincianna biasana ti ulama-ulama. Cuman anu jadi eta teh penasaran teh kieu dinu Isra Mi'raj kan dinu carita nu pendek nama Isra Mi'raj teh di Mekkahnya. Di Mekkah turunna teh di Masjidil Aqsa. Di Aqsa teh Yerusalem kan. Eta kan jaraknya lumayan jauh
lumayan jauh. Nah, jadi pertanyaan apakah di nu jalur nanti teh sarua? Misalkan jalur dia sarua, turunnya sarua dia cuman si dunianya muter jadi beda tempat atau emang beda jalur gitu dah turunnya teh. Jadi Maksudnya beda jalur? ya jadi siga nanti teh. Jadi berarti nama mereka langsung teh, tet gitu lurus. Nah. Nah, pas balik di karena bumi berputar, kemarangan ke di Yerusalem, Nah, jadi gitu. we gitu. Sejalur gitu kan misalkan ada tiga orang ini asup lewat dia tak keluar di mana beladinya gitu. Kalau pas turun nanti kaparangan si bumi itu kan berputar kaparangan di Yerusalem apakah emang beda jalur gitu tak gitu. Tapi emang sedang melewati tempat-tempat anu bersejarah tuh sih. Kan jadi ai nu kurang dicerna mah dina ieu teh. Ai make burok teh henteu anu kaluhur. Eta teh jadi jigana jigana mah teu luhur-luhur ting malah teu saluhur imah jigana teh jadi paling sa ieu weh di selama Isra mah jadi menyusuri ieu weh dataran. Oh panasnya kan dia ditunjukkan gedung-gedungnya di negeri Sam. Jadi di siga kapal itu datar coy. Jadi ente anu juga kalangit set bread gitu kan. Oh ya berarti benar itu lamun gitu mah itu maju kan. Paling juga ya seeutik lah kaluhur seeutik meureun supaya rada Bisa nabrak tembok kata bro. tah misalkan gitu soalnya tadi ge aya bahasana teh aya bahasa mudun kan. Kan kitu henteu anu luhur misalkan. Soalnya engke eta mah pas dina enggeus di Yerusalem. Tidinya karek kan kaluhur ka Sidratul Muntaha. Kebayang eta maneh ke anu kersare di negeri Sam misalnya. Aya bro. Tah. King sih. Ada bahasa Lamun gitu mah tuh was anu pas kejadiannya jadi mah. Tah. Imah eta anjing saja. Imah eta teh ajet. Berarti jadi berita ge di langit bener teh. Dataran di kusruk teh. Mudah gitu sama gitu. Gitu kan. Dan ada Tanya di Soredan. Kusru. ti jungkal si sungutna gitu nu beunang ka handapna teh kemungkinannya si naonnya tadi teh urang poho deui perjalanan buruk teh paling teu anu luhur teu anu pondok teu anu pendek gitu jika anu pentingnya asal naik we soalna eta aya bahasa mudun teh. Tah eta karek malah mah ya urang pernah maca mah. Jadi henteu langsung ieu oge teu langsung kumaha nya. Teu ngapung gitu. Dina etana teh. Ngapung tapi aya jalanan geuning jadi turun tangga di langit teh. Atau jika Rapunzel jadi misalnya jadi si Pulau teh loncat anu make sepatu super teh nih. Tah bisa jadi turun cenah mah aya tangga ting taraje ting naon eta teh nya. Ting rantai emas. Kok jadi rantai? Tapi bener, urang Arab itu pokoknya mah si alat eta teh emang tina emas dan berlian gitunya indah pisan. Eta yang jadi alatna naik teh gitu. Naik ka langit-langit teh. Soalnya kita di langit tang kita pas di Sidratul Muntaha naikna pohon mun teu salah mah. Soalnya itu teh pohon jangkung badag. Pohon timun mas. Anu bayanganna teh malaikat Jibril ngapung selama 1 hari atau seberapa poenya? Teu nepi. Padahal malaikat Jibril sekali ngepakeun sayap cenah bisa sabaraha
Gitulah. Uji tapi berarti bisa jadi jokes lah. Pohon-pohon apa yang paling besar? Tahu nggak pohon apa? Sar? Tapi body euy urang engke lah aya meureun. Pohon nasi misteri. Nasi misteri. Lain saya teh ieu pohon suci bangsa elf. Pohon ek. Pohonna badag eta bener pisan. Gigi berarti wae eta buruk tuh. Saya eta buruk kaget meureun biasa cicing di surga dibawa ka dunia meureun. Tapi kan bunga. Bunga teh berapa panjang kanjeng Rasul. Heeh. Rutena jadi beda gitu. Ieu rutena aneh di dalam dunia. Nah, berarti anda tinu hasilnya lah besar. Nya. Hasil. Rada ngacok sakit. Heeh. Tinu hasil Islam itu kan akhirnya teh 5 waktu sholat ya. Heeh. Mimitina teh waktuna sholat naon? Anu mimiti Nah, subuh karena eta di sepertiga malam. Kan rokaatna beda meureun awalna. Lain ini mah maksudnya iya nah. kan aya 5 waktu. Nah, dinu hasilnya teh anu ngamimitina teh sholat naon gitu nah. Sholat subuh ka, maghrib ka, atau asar gitu misalnya teh. Oh, sholat subuh. Subuh. Soalnya kan eta di sepertiga malam turun. Berarti lo begitu turun teh Nabi Muhammad langsung sholat gitu. Aduh kata podieu ngan intina mah kitu jadi turun nate jadi can beres sepertiga malam teh. Otomatis langsung geus jadi parentah meureun didinya awal parentah meureun kita salat subuh. Awal pengen sama Islam. Isya. Esna subuh. Lord. Asar. Enak maghrib. Isya lebaran gitu. Sampai kan meliputi Islam. Tapi lamun misalkan ngitung aya ayatna teh Latak mabujina. aya ayatna teh pokona mah jaga salat anu tengah. Lohor. Maghrib. Tah, anu tengah teh diartikeunna lohor. Tengah poe ya. Tah duka tengah poe, duka tengahan waktu nu 5. Namun tengah waktu nu 5. Berarti Isa mimiti. Saya kan lamun ayeuna ngitungkeun Iya, tina hiji lah. Berarti poe. Tah, lamun ngitungkeun poe maghrib. mimitina teh. Heeh. Kamu di Karena mimiti waktu ganti tanggal. Tah, iya mah kudu dipelajari lebih lanjut sih. damn. Dah gitu. Kan mengetahui be urang engke lamun calon itu hari tanya teh apa bisa ngejawab gitu tah. Kamu punya apa? Saya punya perjalanan Isra Mi'raj sampai ke akhirnya. Tadi ceritakeun bukan hari Aja. Kita doa-doa nanti tadi hafalkan soal hafalkan bapak-bapak yang bisa Ayo menang apa ya sektor sebulan. bid'ah. Mama aku pengen lihat persis. Oh, eta urang nonton kemana di like. Mama aku pengennya calonnya yang versi sana. Bid'ah. Weh, anak terakhir aja nama. Kalau pengen versi. pengen versi. Dina komen tuh, jang aktif dina organisasi Persis, aktif dina bidang naon SPPG cenah. Fana bima alam tana fakihna wa faqih alana wa qarabatil tawassalna bi ta'alumin antar zuqa wa subhanakallahumma asyhadu alla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.